coba lamun saeutik mah kaburu beak anak ka bapana. Mantak ge kuduna nu loba boga anak. Kangjeng teu resepeun jasa boga tekad teu kawin. Kangjeng teu resepeun jasa boga anak saeutik nu loba kawin anak loba. Ih, sakedeung deui Amerika nyerang ka urang lain lalagaan. Lain lalagaan. Kok kiai nyaho? Masya Allah, ku bararodo. Ahli sunnah wal jamaah di Indonesia ieu nu keur dipergunjingkeun di internasional. Lain nasional, internasional kadanya ku Indonesia. Ya, ahli sunnah wal jamaah di Indonesia anu berlabel NU keur dimasalahkeun di Indonesia kekuatanana luar biasa. Di Amerika dimasalahkeun, di Inggris dimasalahkeun, di Jerman dimasalahkeun, di Prancis dimasalahkeun. Sebab ahli sunnah wal jamaah mun geus perang tampa neuleuh ka sisi kadieu perang lillahi taala. Kuat jasa tas sunni teh. Matak Amerika tewanian, nah, wahabikeun heula deuleu Arab diwahabikeun mah epes meer. Mantak tek ke Indonesia dibentuk didanaan ku Arab, didanaan ku Syiah, wahabikeun Indonesia, membuatlah partai PKS meleg Wahabi. Aing ngomong lain lalagaan ye. Bisa aya nu PKS pencet di dia ya. Pencet kiai mengening anak kula. Pencet, potokna pencet. Besi pajar bohong, dengekeun ye. Amerika teh kos kitu tah. Masuk melalui birokrasi. NU na diasupkeun ka karung setelah teu aya Gus Dur. Aya mah tinggal aya doang. Kadenge ku urang ngajengek NU henteu. Kadenge suara NU henteu. Naon sebabna? Geus dikaluhan ku SBY. Dikaluhan ditarik. Tangitik kieu. Ditarik. Hei, kebok, dongkol. Ya tinggal oe-oean we dihandap teh orang-orang NU, kiai-kiai Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Termasuk di Tangerang teh keur memperhatikan kok oe-oean sih. Teu bisa daya teu upaya. Kitab rujukan nu biasa dipakai di zaman Soeharto sampai zaman Gus Dur. Roboh, Tufah, Nihaya, Minhaj ditilep teu meunang pakai rujukan. Kudu make kitab karangan Al-Qaradawi. Iyalah PKS. Matak mui leluasa, depang leluasa, nyusup PKS ka tubuh birokrasi Indonesia. Dengekeun ku Celisia ye. Ieu teh deuk naon lain sakadar sakitu di tukang Amerika deuk nyerang, tangheulana Cikupa. Ai nurunkan deui ulil absar Abdallah jil 50 nu ngomong saurang jaringan Islam liberal ongkoh Islam tapi diliberalkan supaya bebas ulah aya aturan Al-Quran mah Islam liberal dongkol meureunan kos kitu mulai nyana ngomong ngoceh sebab di urang mah demokrasi teu aya kaitan jeung agama mah dicekel ku pemimpinna masing-masing. Kristen pasturna nu ngomong, uskupna nu ngomong, Islam kiaina nu ngomong, ustadna nu ngomong, Katolik kitu kene kardinalna nu ngomong, dan berbagai agama-agama anu sejen nu ngomong nah pemimpin-pemimpinna. Sedangkan Kristen, Katolik, Buddha, Konghucu teu dianggap di Indonesia, nu dianggap adalah kiai-kiai salaf. Maka ku ayana kitu mesti dirusak. Hese ngarusakna geus dimodernkeun di zaman Soeharto tetep bae cal deui tihang awi gugubrut ge aya bae cal deui aya eta teh loba jasa anu nyieun pondok pesantren lillahi taala nu nyieun yayasan jeung lembaga mah teu dianggap ku Amerika dengekeun ku Celisia aing ngomongnya
Anjir sareurik. Jajil mulai ngoceh diperhitungkan kunyana terkuat di Indonesia Gus Dur sakedeung deui sebab geus kolot dihitung kunyana hormati Gus Dur bener bae dicanda kuno maha kawasa geus kumaha tuh geus kitu kaayaanana saha tuh ngomong guari di Indonesia kadenge pepeletekan anu ngeritik terhadap pemerintah kadenge nu ngeritik terhadap agama di urang teu aya kadenge nu ngritik di berbagai aliran-aliran organisasi teu becus karasa kuari eueuh Gus Dur lain urang teh terlalu Gus Durian lain maning kaduren aing mah tapi nu jelas karasa begitu Gus Dur teh eueuh nu ngomong sugan anu noel ka pamarentah sugan nu noel ka organisasi sugan nu ngritik ayana ieu berjalan di Indonesia teu aya kuari teh sebab NU nage di kaluhan cau ya organisasi ya berbagai organisasi Wahabi ngeri di Indonesia timbul azaitun geus dipersiapkeun kunyana di jerona jang ngacak-ngacak ahli sunnah wal jamaah jelona mungkin MII, LDII dan lain sebagainya geus dimodalan ku urang Amerika bentukna azaitun teu kumaha coba tinggal ngitung tahun 2 tahun 10 tahun dideuleu perkembangan ahli sunnah wal jamaah bere duit yayasankeun gaji kiaina supaya naon geus cara disungu di Arabia satu suara Wahabi ngeunaheun digulak-gilekna ku Amerika. Iyalah tujuan utama Amerika ka Indonesia teh. Nu mantak hiji ahli sunnah wal jamaah nu keur diacak-acak, di luhurna NU, di parlemen, di handapna, di naon kitu ngaranna, dijieunkeun yayasan, dibere duit dan lain sebagainya supaya ulah gerah. Mulai ngomong, apa itu wali? Enggak ada wali sesungguhnya, bohong itu. Kenapa itu pakai mazhab? Apa-apa lihat di negara luar nggak ada mazhab, cuma di Indonesia salah itu. Ngomongnya di berbagai media cetak, koran, majalah, media elektronik, televisi. Sangeunah nanyana kiai na kuari encan aya nu muncul di permukaan Indonesia setelah aya Gus Dur. Ndeu kumaha deui? Maning dihudangkeun bae eta Gus Dur tulangna. Gus, bangun. Ini acak-acakan ini. Bagaimana? Mulai di dalam per provinsi, saha di Jawa Timur, saha di Jawa Tengah, saha di Jawa Barat, di luar Pulau Jawa eueuh nu di deuleu. Eueuh nu di deuleu ieu teh. Deuleu Jakarta mana? Deuleu Bandung. Saha nu kuat ieu? Nu boga argumentasi kesalapanan saha? Tapi ayah selenting bawa ning angin masih kayak ayah di Jawa Timur nu dipake kasieun aya hiji, di Jawa Tengah aya hiji, di Jawa Barat ge termasuk aya hiji nu jadi panutan umat anu sabodo teuing kiai gergeteun deukeun teu ge ieu masih diperhitungkeun keneh nu mantak can kuateun Wahabi can kuateun tah ieu urang si hade melalui majalah-majalahna Wahabi terus-terusan dipaksa orang kita jadi Wahabi sok ka masjid dibarere orang selembaran titah maraca ka Wahabian tak iyalah ya di Indonesia ye nah itu tujuanana asal di sekian persen jadi Wahabi mulai Amerika nyerang ke Indonesia selama Islam ahli sunnah wal jamaah kokoh jeung kuat moal wanieun Amerika sebab naon sebab nungaran ahli sunnah wal jamaah berjuangna teu neuleuh duit beda jeung di luar ahli sunnah wal jamaah ieu nu mantak berkoar asal diberi duit ngomong teu diberi duit cici asal diberi duit ngomong teu diberi duit cici ieu nu mantak gararaga kunaon ieu Amerika mere duitna gede jasa termasuk CI mere duitna gede jasa kok si aman sih Tinyaho sejarah nanu mantak si aman bahkan berkembang di Indonesia bergandengan jeung Amerika melumpuhkan ahli sunnah wal jamaah atas dukungan Syi'i.
Nu matak Syiah teh di Indonesia bakal berkembang cek teori sebab dana turun ke Indonesia lain letik-letik dana. Kuari lamun asup Syiah kuari dibayar minimal Avanza heula. Besi endek daftar ka aing sia Ustad. Nah lumayan cek Ustad teh tolong diketrok sia kuing. Kebelah dituna Avanza kebelah dituna Innova asal asup. Kitu keneh jaringan jil. Wah, duit ambalaya di dieu. Asup urang ka Zaitun, hayang ngabangun naon urang. Ieu teh dek garuntuhkeun ahli sunnah wal jamaah di zaman Soeharto Amerika terus-terusan. Datang ke zaman SBY. Guari terus-terusan ngan kadele rapuh kuari, rada kadele rapuh. Rada dekade rapuh, tapi sebenarnya mah urang ngadoa ka Gusti Allah lantaran di urang loba wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan rencana tinggal rencana dikuatkeun urang ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sakitu bahaya tong. Ieu rencana Oscar itu. Orang-orang Yahudi jeung Nasrani menyikapi Indonesia selama aya pondok pesantren salaf jangan bahaya caknya. Maka kuari terus penyerangan melalui Wahabi. Apa itu mazhab? Apa itu wali? Enggak ada itu yang namanya wali. Enggak ada. Mungkin bakal aya debat. Bakal aya ya. Mungkin sababaraha bulan lamun siap atau engke tahun hareup geus dipersiapkeun sebab aya nu galak jaka mencerca Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, mencaci maki Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili, mencaci maki sahabat-sahabat, mencaci para wali-wali Allah. Wari keur dibidik bae, geus disiapkeun kiai ahli sunnah wal jamaahna nu bakal debat engke di Senayan. Lain lalagaan di Indonesia teh keur perang, mantap beuki aya PKS cikem. Geus ulah sieun-sieun, nah mantak naon ge eta kegentongna. Awas ulah dibere ember, mulai ulah di ember. Oleh ember teh embar. Awas ya lain lalagaan PKS teh jahat, bidat. Lain lalagan teu nyaho urang lembur mah teu nyaho naon. Sia kunaon hirup di lembur ka kota tuh. Ieu mah lain naon ngajelaskeun sing hade beusi anak urang jadi PKS. Sakitu doang bahaya nyana ngomongna kasihan amat cenah cek nyana ahli sunnah wal jamaah. Aduh. Beragama yang tidak karu-karuan percaya terhadap wali, bagaimana di akhiratnya nanti mungkin masuk neraka tangkorak sih. Enggak saksian jeung aing sia debat jeung aing. Aing moal mundur saya tik-tik acan beusi aya jelema kitu bawa ka dieu asal nu kuru. Lintu aing sieun. Aduh, da ieu sing hade nya, sing hade lain lalagaan di Indonesia teh. Geus acak-acakan ieu mah tubuh kepemerintahan mah tubuh pemerintah ieu soal agama, ieu mah soal agama, aing kitu soal birokrasi lain sabodo. Agama acak-acakan nu mantak mana aya baheula mah pasalingsingan urang teh dina kiblat aya. Mana aya pasalingsingan dina Ramadan teh aya. Mana aya pasalingsingan dina tolak teh aya. Satu suara tiga tolak. Wari diacak-acak tolak 3 1 tolak marah terjadi. Iraha nu mutuskeun kitu ti zaman baheula ge NU mah ahli sunnah wal jamaah geus satu suara tolak 3 keur marah jadi bae babok jadi bae. Wari acak-acakan karasa takut celisia. Ieu gara-gara tangkorak PKS takos kitu tah. Bodoh. Kotokna. Cenah kiai ieu nih hieu nih sarua bisa dipancung. Di harapan dipancung gua. Si Sarwiti. Nah. Cakang jeung Nabi make jeung boga tekad moal kawin. Lamun sia boga tararekan teu kawin teu anakan. Lamun teu anakan kumaha Yahudi nyerang, kumaha Nasrani nyerang. Deuk saha ieu anu bakal mempertahankeun agama. Sing loba boga pamajikanana, sing loba boga anakna. Batak lamun aya hiji lalaki kawin ka hiji awe, teu boga anak teu kawin deui. Epes PR sama nu kitu. Kawin. Cenah marah, tinggalkeun. Wara rese teuing kos nyana doang panggelisna doang. Iya Bang.
mun perang kumaha sia buka kanjut di bawah doang di ayo terugi jasa bicara kieu ngadeng sabaraha sia boga anak 12 eta di ngoran nu kolot 17 mantap itu saya geus kawin sabaraha geus 9 tahun cenah aju teu boga-boga anak aju rencana nya ulah cenah nu kolot can mere bae datang ka Kibenen sia moal diizinan datang ka orai jangjangan ngadagoan diizinan ku nu kolot moal diisa sia datang ka monyet bisa silem moal diisa sia nekat sia jandong mun nyana embung dicadong tinggalkeun eta kakarak lalaki kak kok kitu amat aing teu boga turunan kumaha perang ha itu bejak asana nu teu boga anak balik ngaji nyandung kenu kolot da bebeja gara-gara kiai Quran aing mah nyalakeun ka aing sia aduh nya bebeja kaza lagi naga izuk cuma minggu izuk ulang ngaji kunaon bongan ngaji harareudang eta lagi deh kakara geus sakitu sia ulah henteu ulang ngaji geus ulah sanu nitahan ngaji ka dieu cek aing mah pokok sia mah awewe mah geus teu kudu ngararaji di ararimah bae jalain ngaji sia membelian gincu doang teu kudu aing bakal moal nurut mah ja aing mah ieu nu ngeunaheun ge ngadenge ngaji ka Cilongok teh kieu barang ngaji saminggu 2 minggu 3 minggu kak horenganan ngaji teh kos kitu kula mah hayang ka sorga kak beus deuk nyandung malah geus beres nyandung tah aing teh ngadaguan kos kitu tah ngan mun kakak nyandung kula teu balik jaha bae keneh tah tungtungna dong jore ge Pak nah ditambahan ka dieu ku ayat nuzila turunkeun ayat lamma amma qaumun minas sahabat barang boga sejak kuat kaum ti golongan sahabat ayu lazimus sauma dek puasa bae wal qiyamah dek salat bae wala yuqarribun nisa moal ngadeukeutan awewe ane moal kawin tiba jeung sesengitan wala yaqulul lama jeung moal ngadahar daging wala yanamu alal firas jeung moal sare make kasur make amparan turunlah ayat ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum cek Gusti Allah ya ayyuhalladzina amanu hai jelema-jelema nu ariman alladzina isi mausul amanu silah wal mausul masilati tiqwatil mustaqanahu al mu'minun ya ayyuhal mu'minun hei jelema nu ariman rek lalaki rek awewe la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum ulah sok wani ngaharam-haramkeun naon menu bagus anu dihalalkeun ku Gusti Allah nu instruksi Gusti Allah halal ulah sok diharam-haramkeun ulah bahkan terakhir riwayat nu kalimat kieu Kangjeng Nabi amprok jeung manusa-manusa ku Kangjeng Nabi dipapatahan dakwah Kangjeng Nabi dina dakwahna wa wasofal qiyamah nyaritakeun kiamat cek Kangjeng Nabi di akhir ieu bakal aya kiamat digulung langit jeung bumi ti ku Gusti Allah beres kabeh engke culcel jelema harerudang deui didinya digiring ka mahsyar langtung ribuan tahun cek Kangjeng Nabi menunggu hisab saurang-saurang bakal dihisab tentang salatna tentang puasana tentang zakatna tentang hajina dihisab tentang bobogaanana nyana harta boga imah di mana kumaha dipakena naon dipakena kitu kene mobil motor dan lain sebagainya sawah kontrakan kemudian toko, perusahaan dan lain sebagainya. Iya, bakal dihisab. Awas. Namun beres hisab adalah surga, mun teu beres nyangkut hisab adalah neraka. Itulah Kangjeng Nabi dakwahna. Parakun nas kabeh ngarasa sedih manusia. Wa bakao careuri
atupan urang teh boga kebon eta meureun dihisap di kumaha urang teh boga onta boga embe kitu kene boga ladang dan lain sebagainya urang bakal dihisap cek sawareh pan kami ge ka pasar atuh ngaran-ngaran urang pasar teh waduh pan kami ge tagala bisnis jadi pelantara pan kami di pemerintahan kabeh tagara romong wa bakal cari kabeh pikumaheun jaga engke di akhirat akhirna Kangjeng Nabi ini beres mituturan pajtama asharatun minas sahabah fi baiti Utsman bin Maz'un al-Jamaah 10 sahabat tokoh sumping ke bumi Utsman bin Maz'un saha anu 10-an teh hiji Abu Bakar Siddiq, 2 Sayyidina Ali bin Abi Thalib, 3 Abdullah bin Mas'ud, 4 Abdullah bin Amrin, 5 Abu Dzar Al-Ghifari, 6 Salim Maula Abi Hudzaifah, 7 Miqdad bin Aswad, 8 Salman Al-Farisi, 9 Miqal bin Muqarrin, 10 Utsman bin Maz'un. Wa tasyawaru marusawarah anjeunna hasil musyawarahna wattafaqu ala annahum yatarahhabuna anjeunna endek nyieun seperti pependetaan dirina. Pedah kamari dicaritakeun ku Kangjeng Nabi kelompok Kristen teh aya nu disebut Kisisin jeung Ruhban. Eta kelompok-kelompok Kristen anu berbeda ti Kristen anu sejen. Yakni nyana mengasingkan diri, mengasingkan batin, ibadah ka Gusti Allah, nyekelan keaslian Injil. Iyalah disebut pendeta, perumusan, rujukan, pertanyaan orang-orang Kristen pendeta Isis jeung Ruhban. Etalah nu hebat. Cek nu 10-an urang ge kitu bae atuh. Lah urang ayeuna mah kieu bae hiji peuting urang sarolat bae. Nomor kedua urang puasa bae mun ti beurang. Nomor katilu ya urang makan ka awewe hayang bae cek nu 10 teh urang wae jubu mazakir urang kabiri bae bobogaan urang kabiri cek jana teh haju urang goyak qaraul lail penting urang maca Quran bae wala yanamu alal farsi jeung urang ulah make amparan ulah ngadahar daging ulah ngadahar daji jeung ulah make sesengitan haju urang ulah boga tanah lah urang ka mana bae inslo-insloan sapira moal kebal haju paeh ieu sadengekeun ku Kangjeng Nabi kabar tersebut cek Kangjeng Nabi nanaonan eta sahabat koki tu sih ai sarua ujung-ujung macara tadi dicarekan ku Kangjeng Nabi matak turunlah ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu hai mukminin rek lalaki rek awewe la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum. Ulah sok haram-haram naon nu geus dihalalkeun ku Gusti Allah ka aranjeun kabeh. Wala tatadu cuman ulah leuwih. Ulah leuwih teh nu haram jadi halal, nu halal jadi haram. Nu halal ulah diharamkeun, nu haram ulah dihalalkeun. Kumaha cak Gusti Allah bae? Haram haramkeun, halal halalkeun. Ulah sok nyieun. Geus bae. Kumaha instruksi ti Gusti Allah. Jadi urang ulah sok nyieun aing mah haram sampai kerte lantaran bid'ah. Ulah sok ngaharam-haram nu can karuha. Aing mah ngaharamkeun lah ngadahar ketan lantaran sok meueuh-meueuh bae ulah sok diharam-haram. Aing moal mah moal bae. Aing mah haram dahar sebab aing mah sok ngantuk bae ulah diharam. Aing mah moal ngadahar daging sebab ngadahar daging gaceng urusan gaceng lain deui. Ulah diharam-haram nu dihalalkeun ku Gusti Allah pasti aya rahasia. Nah make jeung aya rahasia lantaran jelema teh ngabutuhkeun tanaga. Tanaga ieu adalah intisari pati daripada makanan dan minuman. Mantap cek Kangjeng Nabi, dahar nu loba. Minum nu loba. Sare sakabekna. Wah, mantap ya bae. Instruksi mantap ya bae. Akur ye jeung kahayang urang ditungnya. Akur ya. Cak Kangjeng Nabi, wahai orang-orang yang beriman di mana saja berada,
tidak terkecuali Arab atau Ajam. La tuharibu thayyibat-tiba ahallallahu lakum wa la ta'tadu. Ulah sok haram-haram nu dihalalkeun ku Gusti Allah. Cuma ulah keterlaluan, nu haram jadi halal, nu halal jadi haram. Awas, innallaha la yuhibbul mu'tadin. Sanyana Allah tersepen jasa, tersepen pisan ka jelema nu leuwih nu ngaliwat batas. Mantap. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban. Wa kulu sok dalahar kumani mimma razaqakumullah tina sawarehna asil nu geus dirizkieun didikikeun ku Gusti Allah ka anjeun halalan thayyiban nu halal anu bagus dahar ku anjeun ieu khusus dahar ai umumna mah tadi mana keumuman tadi teh dijelaskeun teh la tuharrimu thayyibatima ulah rek haramkeun anjeun kana nu baragus sama barang ai mate isi mausul eta min syagil umum berarti cek ahli usul fikih mate termasuk kana umum geus umum teh mungkin bae dahareun nu halal ulah sok diharam-haram bisa oge inumeun eta teh ulah sok diharam-haram pakaian ulah sok diharam-haram kendaraan ulah sok diharam-haram imah ulah sok diharam-haram dan lain sebagainya wanita-wanita ulah sok diharam-haram nu dihalalkeun ku Allah akui halal pakai gulakeun sakitu nu mantakkeun Gusti Allah ka dieuna wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban dalahar kumaraneh kabeh mimma tina saware min litabid ulah keterlaluan tin saware marazaqakumullah anu geus dirizkieun ku rizkikeun karanjeun kabeh ku Gusti Allah halalan thayyiban nu matak ulah puasa cek Kanjeng Nabi ulah salat ti peuting geus hees bae ti peuting mah barang dahar minum untuk haram teh Kanjeng daripada kabelah dituna cek Kanjeng Nabi ieu peutingna salat ai beurangna ngees bae teu bagus puasa bae tapi ngaringkuk sakumaha gateung teu bagus cek Kanjeng kos kitu teu bagus haju boga pamajikan tapi teu ditoel-toel sehingga teu boga anak teu bagus cek Kanjeng Nabi kos kitu instruksi cek Kanjeng Nabi awas peuting ulah loba ting salat hees bae beurang ulah loba ting puasa dahar bae jeung mun aya awewe nu geulis urang Lampung putih kawin ayanya nu berabat kawin instruksi beusi butuh pakaian pakai sadaekna asal halal cek Kanjeng Nabi asal halal kendaraan beli asal halal duitna halal kendaraan halal digunakeun pakai halal oh masalah bila perlu nu bagus 2M 3M beli kiai kumaha kitu kumaha ikurang ya ikurang duduk permasalahan nama horeng Kanjeng Nabi teh ngabagi-bagi kahirupan teh lantaran watak manusia teh kapan beda-beda aya anu ibadah kudu seubeuh beuteung aya nu ibadah kudu sederhana beuteungna aya nu ibadah kentel beuteung aya nu ibadah kudu boga duit bae aya nu ibadah setengah boga duit aya nu teu boga duit kakarak daek ngaji itu karasa pan lain emangnya nama kari itu pugu aya nu ibadah teh kudu baju bagus bae mun teu bake baju bagus teu bisa ibadah aya nu bake baju sederhana kakarak bisa ibadah aya nu make cumplang-campling ge bisaeun ibadah mantak oh horenganan Kanjeng Nabi teh kumaha lawan bicarana jeung kumaha sekupna ieu teh aya sekup umum internasional panjang masa aya sekup khusus Kanjeng Nabi briefing khusus aya nu khususul khusus jadi berarti teh kumaha jelema ieu nah ayat ieu mah jang urang Cikupa Bitung Bojong ieu nu beuki dahar nu ibadah nanya nama mun ngaji teu ngawuduk heula teu bisa mun salat Jumat teu dahar 2 piring teu bisa mun maca Quran mun henteu ngopi heula jeung nyusu teu bisa
Lamun dek penting dek tahajud bentuk marende heula teu bisa. Nah, ieu potongan-potongan kos kieu cek Gusti Allah dahar nu loba bila perlu nimbel ka masjid. Nimbel emang potongan kos kieu mah kadeuleu ieu dayut di mana ge. Nimbel dek salat Jumat berangkat jam 10 nimbel engke setengah 12 pas adzan muka timbel. Kunaon sih muka timbel? Kuat salat Jumat. Emang aing beuteung aing mah kos kieu. Nah, eta teh ya dibagi horeng ku Kangjeng Nabi bagi jelema kelas awam cukup bersyariat bae. Ieu ayatna. Bagi jelema kelasna awam dek dibere kelas torekat kumaha pugu ngajina ge saminggu sakali. Saminggu sakali ge ieu teh lamun keur teu boga, geum teu boga bisnis. Lamun eueuh ngariung, mun eueuh ngabesan. Tah eta teh ngaji saminggu sakali mondok henteu masantren henteu baheulana kuari dibere torekat di jejelan torekat kumaha mah beres atuh. Ulah geus kos kieu mah kieu cak di dieuna la tuharrimu thayyibati ma ahallallah qulu mimma razaqakumullah. Gas degekeun ku ceuli si abeh mantep ieu. Udang salat subuh jam 6 ngagoreng sangu sia nu loba. Atawa tukang uduk kerenkeun. Uduk. Berhenti. Sabaraha deui eta? Uduk sabaraha deui? 5 piring deh. Aduh kurang, aing genep biasana ieu. Genep piring, borong. Dah. Aktivitas kurang supaya gairah. Nu dek ka kantor supaya gairah, nu endek ka masjid supaya gairah, nu dek magahan ngaji jeung santri supaya gairah, anu endek dagang supaya gairah, mestina kudu nyarap heula emang potongan dia mah potongan nyarap. Tuh kurang kumaha geus rapih jasa agama teh. Ulah nyeungseurikeun kiai anu norekat anu nyeungseurikeun salah emangnya nama SDM na datang ka goreng tahu jinganan atuh goreng tahu laksanakeun daripada isuk-isuk ngadahar goreng sangu henteu ngadahar uduk henteu nyarap henteu engke ka kantor salah tanda tangan engke ka pasar salah lu kuduna kitu diberena naon kitu ngaranna 2 kilo dibere 1,5 kilo salah ngitungna besi salah. Tukang digawe kencengan betul. Ulah puasa. Matak lamun aya tukang bas puasa raja pecat ku aing sia. Nya tukang bas puasa raja engke kumaha moal beer atuh. Besi moal bisa dilengkukeun ku sia. Ulah puasa. Kita instruksi tah ieu buat kitu kulu mimma razaqakum. Pan tadi ge ditarekan ku Kangjeng Nabi. Nu endek puasa bae ulah. Nu endek salat bae penting ulah. Nu moal kawin ulah. Kawin biasa cek Kangjeng Nabi kawin. Kawin komo urang kuari gagah awak ieu sehat kebenaran urang usaha rada mejeuna lah sakieu mah kendaraan geus aya anak kakarak boga 5 mun kawin deui nya dong bisa kawin. Susurian sieun sia. Kumaha ge hayang-hayang nawangan sieun. Aduh. Instruksi syariat ya ngaranna ye urang bersyariat jadi Kangjeng Nabi keur carita ngomong syariat sakali deui ulah sok ngaharam-haram barang nu dihalalkeun awas dahar maneh sebagian nu dirizqikeun ka maneh sok dahar ngan niatna jang ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala tinggal ngalempengkeun niatna doang jam 7 mulai ngadahar uduk atau goreng sangu Gusti awak abdi mah teu bisa dipake puasa kieu lantaran pandagang awak abdi mah lantaran sakitu abdi mah ieu endek ngadahar goreng sangu teh niatna jang ibadah dagang neangan duit jang ngabiayaan keluarga titik eta geus menang ganjaran geus menang ganjaran Tugisuk abdi mah Gusti japan deka kantor pagawean kantor teh pan loba geus abdi mah kudu nyarap heula dipaksa-paksa ge ku kiai tidak puasa Rajab geus bae mah jang kiai bae kula mah kula kiai mah kiai lantaran pagawean kura beda jeung kiai geus kula mah kiai mah ka kantor ieu niatna ge nek neangan maisah jang ngahirupan keluarga sebab abdi mah mun puasa teu kuat daripada tunduk di kantor moal beres nah ke situ aya nu ustad isuk-isuk bulan Rajab nah
kiai ini tahan puasa ke Jawa abdi mah kakarang jadi ustad lain kiai. Sekuat. Ya kuat beneran kiai mah eta Gusti. Antaran abdi dikuatkeun ge kamari teh sapoe nu biasana salat duha 4 jadi 2 doang. Perih beteung. Biasana teh zuhur maca Quran ieu mah ngalantur henteu, ajeuna mah hees bae. Daripada abdi bodi kos kitu deui, abdi mah moal puasa Gusti. Geus, mendingan nyeubeurkeun beteung bae lah Gusti. Eueuh masalah. Eta mah komo bangsa ustad dulu karwa mah tinggal garap. Nyarap. Tah ieu teh lain lalagaan ulah maksakeun ibadah nu urang teu kuat. Sahabat baik tadi dilarang nu endek salat baik tengah peuting ulah cek Kangjeng Nabi. Secara umum Kangjeng Nabi. Secara umum. Endek kitu puasa we ulah. Waktu-waktu bae puasa kebuka. Teu bagus puasa bae teh puasa. Ai aktivitas aju coceng, aju kurang, aju teu gairah. Teu bagus cek Kangjeng Nabi. Tetep aktivitas kudu segera selesaikan. Sebab moal beres mun make puasa ieu moal beres. Make baju anu kira-kira can bisa mah kudu make nu bagus we, bagus bae. Jadi lamun make nu jorek kurang pede, make nu bagus. Make nu bagus. Beli nu bagus. Abeh ibadahna mantap ka Gusti Allah emangnya nama mun make baju bagus salat teh getol, mun make baju jorek kurang salat nu bagus. Nu bagus jang si eta mah nu bagus. Aing mah lamun teu make BHS di Jumat embung izin sebab pan aing mah jelema sugih. Beli BHS bila perlu pake kongkoyangkeun nu hiji. Nu hiji udang-udangkeun ku sia BHS. Abeh pajar boga loba jasa. Hari pake. Ulah asa-asa emang jang kelas kos kitu mah. Tah ieu teh Quran teh kos kitu lamun geus logor-logor jasa Pak. Lamun geus sempit jasa datang ka hese usik kurang teh. Ieu keur logor jasa ieu. Geus lah nu sajen mah geus ulah diinget-inget ayat ieu bae inget-inget ya. Abeh lalu asal logor asana ieu. Ya ayyuhalladzina amanu hai jalma nu ariman la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum. Ulah cek haram-haram naon bae nu bagus tu dihalalkeun ka aranjeun kabeh. Cuman ulah ngaliwat batas kana perintah Allah sebab Allah teh teureuseupeun kana nu sok ngaliwat batas. Bakulu jeung dalahar maneh kabeh mimatina sebagian harta anu ku geus dirizqikeun ku Gusti Allah halalan thayyiba nganawat wattaqullah sing sieun maneh ka Allah allazi antum bihi mu'minun numaraneh kabeh ngimankeun ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Geus bae asal kieu bae geus dahar nu penting halal itu bae nginum penting halal niatna jang ibadah ka Gusti Allah Subhanahu atang bari perbandingkeun ieu perbandingkeun. Aing lamun isuk-isuk teu nyarap teu sanggup ngaji ieu tapi lamun nyarap aing sanggup ngaji nyarap nu gede nyarap nu gede penting aing mah lamun henteu seubeuh beuteung teu kuat tahajud tapi lamun seubeuh beuteung aing kosok daek tahajud seubeuhan bunciran ku sia beuteung sia. Bunciran, nu penting pakai ibadah emangnya mah datang kadinya ibadahna. Emang datang kadinya, eta mah pokokna mah henteu beda jeung keboplen lah. Lamun gede eusina nyono nyungkurna, waduh, kencang keboplen teh kos kitu pan. Asal dikombong mah buak aja sanggus. Wayuh bae, geus galengan salos. Lamun kurang kombong, aju bae. Oe. Kurang sia. Temenang bagi dikang empe-empewan emang keboplen teh kos gitu tak iya bangsa potongan keboplen pan ieu geus gitu bae geus ulah hese-hese tak iya tahapan syariat mah kos gitu nu penting beuteung sebeuhan udahar ku nginum pake bagusan ya kendaraan nu bagus tapi niatna jang ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Engke aya deui ayat nu khusus lain jang umum. Noel kasina Abu Bakar, Noel kasina Utsman, Noel kasina Ali. Ai ibadah campur jeung dahar mah cek Kangjeng Nabi teh atuh teh mah bisaeun tah urang lembur ge Abu Bakar. Li tah mah gampangeun tah mah ibadah kos kitu. Atuh kudu beda maneh.
Atur atuh coba kuari kolbu teh ulah diakurkeun jeung budak angon. Aju asararieun tadi mah kita dahar aing kuari jadi sieun deui. Masyaallah. Entek cak abakula teh baca kabakula nu rapih jasa pagawean bahasa Imam Ghazali. Imam Ghazali mah bahasana kaharti jasa. Bagi jelema nu beuki dahar nu penting ikuatkeun ibadah ku dahar. Imam Ghazali eta ieu nurutan dieu ieu. Lamun emang jelema namun teu dahar kuat atuh kurangan. Lamun memang ku puasa teh nya mah getol jasa ibadah atuh puasa. Tangges di wilah-wilah jelema tujuanna mah kabeh ge hayang meunang ridho Allah Subhanahu wa taala. Jelema usaha komo di limbah atawa di pabrik aju bari puasa asana ieu ramona kageleng nya. Kageleng ku mesin kotrek pate kuranda. Aduh gagoleng kurang teh puasa. Ngantuk ceknya. Tuh. Balberes sanajan ngaji mingguan ge di bawah puasa ngantuk. Ngantuk. Ieu nu di dieu doang ieu bisa kikian ke nu di juru mah pan geus ngalaeh lagi. Nah ieu mah kakarak datang ka syariat. Jadi melalui syariat Kangjeng Nabi kos kitu kawin, ulah datang ka teu kawin. Cenah aya waliullah megatkeun pamajikanana atawa geus pamajikanna maot teu kawin deui nyana indit ka leuweung ulah waka diturutan heulanan tama khusus tama ulah nurutan nu kos kitu ulah nurutan nu tabatul ieu mah jang kelas syariat halayak rame kieu bae geus di mamana ge anjurkeun dahar jang ibadah anjurkeun nginum jang ibadah anjurkeun make pakaian nu halal jang ibadah meuli kendaraan nu bagus nu kuat jang ibadah imana nu teger jang ibadah geus kitu we syariat mah tak ku sakitu ge ku sakitu di akhirat ngambeuan ka sorga ngambeuan doang nyaho ka ditu. Ke dihareup kakarak aya-ayat anu wilah-wilah jelema teh ya. Ieu kakarak secara umum syariat model ke situ. Jasa Kangjeng Nabi, kan kaulah diutus ya indamal buitul liutami makarimal akhlak. Hiji. Kadua, buistu bil hanifiyati sama kula teh diutus maka mawa agama nu hampang. Lamun kudu puasa bae mah beureunanan beurateun jasa. Doh aing anjakal milu ka Muhammad capek jasa horengan atuh. Embung kadenge eta ku aing teh cak Kangjeng Nabi ngadenge capek nuturkeun aing embung. Duh, nurutan Kangjeng Nabi horeng capek jasa penting salat teh sanu nita. Cak Kangjeng Nabi jah aing mah kasih abad teu nita kudu salat teh molor bae geus sia mah. Hees bae nu penting mah maca 2 kalimat syahadat, tak kisah hees, udang-udang subuh. Terus nyarap, terus kaladang, zohor, kaladang deui, asar, terus maghrib, terus bae geus, putar-putar ti dahar, nginum. Nu penting salat sakitu doang tah. Geus sakitu ge geus alhamdulillahirabbil alamin. Ngan sing hade ieu ulah kaluar ti aturan sieun ka Allah. Maneh kabeh allazi antum bihi mu'minun. Nu maraneh kabeh iman ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala hampang tah kieu jang masyarakat na tah ngeunaheun biasa tinggal ka ditu beuki leleb deui la yu'akhidzukumullahu billaghwi wallahu a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qila lan dan ucapakeun lafaz Inna Ubaidallah misatuhuna ki Ubaidallah inna Ziyad kang betalan ki Ziyad kataba iku niratan ya Ubaidallah ilal hawa maring ki Hawa ibni Yazid ar-Rawahi Najja bil Husain misatuhuna panggonan jah atau Juhja ikut tetap kalan Husain wala halulugat ngejasa baga halulugat arada ngarepakeun ya Ubaidullah al-Zahu ing ngekere Yazidina Husain
wa dayyiq alaih lan nyempitakeun sira alaihi ngatu si Husain wa ju'ja atau wa ju'ja lan utawi ju'ja lan jija al mawdu'ud dari ku panggaran kang sempit minal adi saking bumi Cuma amadahu ba'mar gari-gari ngatan ya ubadallah ing kitu ing hawa di Umar kalawan sina Umar ibn Sa'ad di arba'ati alafin dalam 4 pirang-pirang ribu summa mazala kari-kari araging pinggil sa ubadallah yazidu ikumu ya ubadallah al-asakir yang pirang-pirang tentara wa yazdanbiru jamahir ila an balagu 22 alaban lan memintaria ubadullah ing pirang-pirang kang maher kang hebat kamaring tumeka ya asakir kabeh ing roran 20 alpan ribu wa amiru mamaran utai pemimpine ya asakir iku Umar bin Sa'ad wa ada ulan ngajanjikeun ya ubadullah ing Umar ay malikahu madinatar rai ing yenta anda akan raja ya ubadullah ing Umar ing Madinatul Rai padahal fasikur rusdad bil rai maka ngadal sa panggang paset ing kapinteran ing tutuduh bil rai kalawan lacut bijali kaya kulang dalam kono mazhar ya kulang ucap ya syair qaulun mafailun la anzil mulkar rai war rai maniyati arji umar zaman biqatli Husainin yang maka caritakeun neruskeun dongeng Sayyidina Husain anu hendak dibunuh. Sayyidina Ubadullah bin Ziyad nuratan ka Hawa bin Yazid Ar-Riyahi dalam suratna Ji'ja bil Husain. Cik ahli lugat maksudna tangkep Husain, penjara Husain, teunden di tempat anu sepi. Ji'ja mau diudlaik minal abd. Husain cucu Kanjeng Rasul tangkap. Kemudian turun di tempat anu jauh kadu-kadu tunu sempit supaya tidak bisa bergerak. Bila perlu bunuh. Itulah zaman baheula. Kemudian itu dikuatan yaitu Umar bin Sa'ad. Tentara dipersiapkan sampai 4.000 tentara. Ubaidullah. Itu turun-turun Ubaidullah. Nambahan karena tentarana beserta jeung anu hebat-hebatna mencapai kitu 22.000. Jadi tina 4.000 ditambahan tentara untuk menyerang Husain adalah 22.000. Dipimpin oleh Umar bin Sa'ad. Akhirnya terjadilah peperangan anu dahsyat, terbunuhlah Sayyidina Husain. Dalam peperangan ini Ubaidullah menjanjikan Umar sebagai pemimpin, andai kata menang dalam peperangan melawan Sayyidina Husain. Di Indonesia mana mun urang nyaritakeun tentang syariat di negara atuh teh jalan. Lantaran di Indonesia man negara urang, negara Republik Indonesia lain negara syariat, negara demokrasi Pancasila. Pancasila. Lamun urang bertanya-tanya kunaon si di Indonesia teu make Al-Qur'an, teu make syariat, tanyakeun ka leluhur urang. Urang dijajah ku Belanda 350 tahun. Dijajah urang ku Inggris. Kemudian ku Jepang. Diurang negara jajahan lila lamun berabad-abad negara urang dijajah lain teh diperjuangkeun ti baheula diperjuangkeun tetapi alhamdulillah
Alhamdulillahirabbil alamin. Pada tahun 45 negara urang dimerdekakeun. Jadi kuari geus merdeka negara urang teh. Alhamdulillahirabbil alamin. Di bawah bendera sangsaka merah putih anu jadi peloporna ialah Bung Karno. Hebat Bung Karno. Eta teh lain sakadar sakitu memeh mengibarkan bendera sangsaka merah putih teh Bung Karno teh disiksa. Bung Karno teh disel lain Bung Karno bae. Berikut jelema-jelema nu memperjuangkeun Republik Indonesia. Geus puguh kolot-kolot urang manu diseret. Anu dihukum picis. Teh nyahoun budak kuari hukum picis. Hukum picis mah disuat, teu dipaehan, terus diboledehan, dicoel make peso diteu, dikitu-kitu make jeruk nipis. Eta hukum picis garara. Baheula teh samaru kumaha, Masya Allah memperjuangkeun negara teh datang ka kos kitu. Kudu dibuka kembali, diungkap kembali sejarah Republik Indonesia, terutama ku DPR ulangan nyomotan hasilna doa. Ulangan saukul comot am. Deuleu leluhur urang atuh baheula. Memperjuangkeun negara, bangsa jeung agama, nyawa tarohanana. Musyawarah Bung Karno jeung para pejuang-pejuang sangkan negara ieu merdeka. Kulantaran di jerona aya Kristen negara urang teh. Bahkan lain sakadar Kristen di urang teh aya agama nu sama rasa sama rasa. Ta eta teh agama di urang teh aya baheula teh. Geus puguh encek mah di urang ambalaya. Tah ieu dipikir ku Bung Karno supaya menyatu di Sabang sampai Merauke teh kumaha carana musyawarah mulai Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Geus nyana mawarauh jeung para kiai, para penggede lain jeung manusia bae jeung jin ge wau. Jeung jin wau. Urang mah kapangijeng jin lumpat. Urang mah kapangijeng jin wau. Kada kapangijeng kunti anak bae urang mah merengken. Sapira kunti anak? Lamun aya kunti anak yang sarikeun urang ka dieu sia. Cek kunti anak mau apa? Gua peluk lu. Atuh kudu kitu karang kunti anak. Ih, gak mau dong ya gitu. Layan bangsa cenah. Atuh urang pasieun ku kunti anak we ngene kumaha maju na Bung Karno cicing di hutan, cicing di gunung. Tapa heula. Masya Allah. Dipikirlah ku Bung Karno untuk menyatukan bangsa negara, maka dipilihlah ialah negara Republik Indonesia ieu dengan demokrasi. Eta hasil musyawarah jeung para kiai. Ieu cerita sejarah. Lumpat ka mamana ge kitu kajen kumaha ge sejarah bangsa jeung negara urang mah. Lain teh diperjuangkeun Islam teh baheula, tapi lamun urang memperjuangkeun Islam doang di Indonesia, apan kafir teh ambalayah di urang teh. Kristen loba, Buddha loba, Konghucu ambalayah. Nu matak diperjuangkeun terus teh teu merdeka-merdeka, tapi Bung Karno mempersatukan bangsa jeung negara jeung agama. Iya, melalui demokrasi aya perjanjian secara rahasia jeung Inggris
aya perjanjian secara rahasia jeung Belanda, aya perjanjian secara rahasia jeung Jepang. Eta mah teu meunang dikemukakeun tama perjanjian rahasia eta mah kecuali engke lamun geus mendesak karek dibejakeun. Ieu mah supaya nyaho bae. Kos kumaha cenah perjanjian ngaranna ngabejakeun. Teu wali asalnya hobaya bahwa di Indonesia teh perjanjian di Belanda. Di Belanda tegas tertulis ketika perjanjian tersebut teh ieu dirumpak deui ku Indonesia nyerang deui. Ketika perjanjian tersebut jeung Inggris ieu dirumpak Inggris bakal nyerang deui. Ketika perjanjian jeung Jepang eta ieu perjanjian naon moal dibejakeun teh ngaranna lain rahasia tuh. Saya mah bloon. Cuma ngabejakeun supaya jauh urang teh kuduna paham tentang berbangsa, bernegara, beragama di negeri pertiwi Indonesia. Sakadar sakit. Masya Allah sih ada. Aya perjanjian khusus. Mentak didelekeun moal merdeka saat eta lamun perjanjian. Aya perjanjian nu tertulis di sejarah, aya nu perjanjian tertulis bisa dibaca ku bangsa, aya perjanjian nu teu meunang dibaca hanya orang-orang tertentu. Bisa kitu amat gitulah negara urang. Jeung negara batur ge kitu bae. Sebab moal pati-pati Belanda ngajajah ke urang, lamun di negara urang potensi. Garong ge garong deuk naon ngagarong jelema miskin malah ya. Moal aya nu mantak digarong di ditu aya garongeun. Nu mantak eta dibegal aya janga begalna. Kitu mah nyana. Mas teu boga, duit teu gableg, cincin ge teu make. Baju udut baju ge jore jasa cak copet deuk naon nu dicopet ieu mah amankeun nu kos kitu mah geus liwatkeun. Negara nu madak dijajah ku Belanda aya nu dipake kahayang ku Belanda. Cek Bung Karno sarua jeung lamun aya hiji keluarga nu nomor kahiji dibere, kadua dibere, katilu dibere, kaopat teh dibere, ieu nu bakal berontak engke dina di keluarga. Di tengah-tengah kampung aya anu usaha-usahana maju, mobilna boga dan lain sebagainya, tapi orang sekitar eta teu pernah ngasaan deleukeun ke nya nyen komplotan ka batur. Engke bakalna diserang batur nu nyerang nyana anu jadi cocolokna. Kajen ku kumaha kitu sebab ieulah potensi garong ka dieu. Tah negara ge kitu bae. Mentek Irak diserang be aya nu dipake kahayang ku Amerika. Yaman diserang aya nu dipake kahayang ku Amerika. Sanajan ku ari kadeuleuna Saudi Arabia di tukang nama tetep bae Amerika bae. Mantak Turki diserang aya nu dipake kahayang ku Amerika. Nah Bung Karno baheula kahayang Belanda, Inggris. Potensi-potensi nu aya di Indonesia nyelundup ka ditu supaya merdeka. Jagona Bung Karno musyawarah. Unikna ya Bung Karno. Ketika Bung Karno aya di Belanda, di Indonesia aya. Eta nu hesena. Urang lamun bisa kos kitu nyandung bae urang mah terus. Supaya ulah kajawan kuno kolot udah mah kos kitu bae pan. Bisa kos kitu teh pake nyandung urang mah. Ye, anu ngabejaan neng. Ulang ngeunah kurang. Haji nyandung deui kala di Belaraja. Iraha. Ji, bapak aya di dieu. Ieu mah lain lalagaan, kula nyaho di ditu nyandung data yang terpercaya. Unggal peja ngeukepan kula bae. Aya bae pake nyandung, orang bener di ditu nyandung. Tuh, mantap mau dibere ilmu kos gitu ku Allah. Mal ini kalau mal mere kos gitu panjang perjuangan eta doang lah, sawah mencong. Beres. Yo keur carita tak nu mantak aya organisasi NU eksis di negara emang kumaha gitu. Aya perjanjian Kiai Hasyim Asy'ari baheula
jeung Bung Karno tentang mempersatukan bangsa jeung umat. Ulah dikira didirikan NU pada tahun 26 teh aya perjanjian untuk mempersatukan bangsa negara. Ngan nyana dibentuk satu organisasi sosial keagamaan NU Nahdlatul Ulama. Moal dicaritakeun terlalu dalam NU ngan ulah kaget lamun NU banserna huru-hara Indonesia banser kita ngajagaan masjid teu kaget. Satu ketika orang huru-hara jeung Kristen banser titah banser titah ngajagaan kuil, titah ngajagaan kitu gereja dan rumah-rumah ibadah nulen. Ulah kaget eta lah NU geus paham tak encan nu arasup NU sehingga NU seperti kitu corakna. Tuh, siapa mah? Geus nongol di heula bodoh. Ulah kaget lamun NU teh dijadikeun garda ku presiden, lain Jokowi bae mun ngajadikeun bahwa NU akan dijadikan garda di negara Indonesia. Ti jalan zaman sama Jokowi. Itu tiba heula ge emang geus kitu sebab aya bergaining NU jeung negara Republik Indonesia. NU jeung partai-partai. Nu mandak sulusup ka NU teh nyaho kahitut bau. Makanya hongke kaget. Secara lahiriah NU seperti mutlak organisasi sosial keagamaan, tetapi praktekna kok lain. Ieu nu kudu dikaji ku otak bangsa Indonesia. Ki Hasyim Asy'ari lain jelema leutik, Kiai Wahab lain jelema leutik. Eta teh meunang restu ti Kiai Khalil Bangkalan, seorang waliun min auliyaillah. Jadilah NU datang ke kuari eksis, tinggal nu nyekel NU mampu tante bener je tante sakitu. Kepemimpinan dia kok NU kieu, kepemimpinan dia kok NU kieu. Nah, kuari lamun urang neuleuh perkembangan NU. Memilih ketua naga manis silih jotos. Tetis berarti teu bener teu nyaho kana aslina NU. Kula nu diuk bae di imah ge nyaho. Nu mantak Gus Dur datang ka desa babaraha kali ngobrol secara umum kitu, secara khusus aya jeung kula nyaritakeun tentang NU, nyaritakeun tentang bangsa. Ieu lain lalagaan di Indonesia mah ketika urang dek ngayakeun nanaon ingat leluhur urang diseret, dibunuh, dihukum picis dan lain sebagainya untuk memerdekakan bangsa, untuk memerdekakan negara Republik Indonesia. Dipilihlah ieu negara teh negara demokrasi teh sembarangan, menyatu dari Sabang sampai Merauke teh lain lalagan, satu suara merdeka. Kristen merdeka, Buddha merdeka, Islam geus puguh mayoritas merdeka. Mantak ayalah ketentuan-ketentuan jadi kepala negara teu meunang ku kafir sebab mayoritas Islam. Dipilter naon bae nu bakal terjadi agama ku mui jajelema ngan sakadar pemutusan unggul disodorkeun sodoran ti NU, rujukan NU Bahsul Masail Minhaj Tufah Raudhah Ahli Sunnah wal Jamaah. Eksis negara Indonesia kok kuari berani sih mengatakan tolak tilu jadi hiji ti mana panyokotanana. Kok berani sih anak angkat bisa ngawaris di mana panyokotanana, berarti acak-acakan negara Indonesia. NU nate eksis apa buina anu menyangkal. Iyalah jadi pertanyaan seperti etala struktur negara orang secara global. Tenang orang hirup di Indonesia teh kudu maca kitab asal maca clipping NU geus sarua sebab panyokotanana ieu ti Minhaj Tufah Raudhah Nihayah tidinya menang nyokotna. Dibejakeun rujukan NU itu adalah 4 kitab, Nihayah, Tufah, Raudhah, Minhaj, sakitu.
geus teu sanksi deui ketika aya keputusan-keputusan NU clipping tahun sekian muktamar di anu iyalah mubatul masail geus ararangeus tentang donor mata donor kitu jantung tentang tulang dan lain sebagainya geus dibahas ku NU teh jalan ka dieu mah ka Banten. Naon sebabna di Banten mah lain nyaritakeun bahsul masail. Naon nya kenaon atuh? Lain nyaritakeun bahsul masail. Nyaritakeun naon atuh ke? Lain nyaritakeun bahsul masail. Naon atuh? Eta. Sia teh nyaho teh nu teh teh nyaho. Rugi sia. Ngantak ulah peureum bae ngajina. Tah apal bae teh nyaho teh sia. Satu sisi orang mengakui bahwa NU adalah organisasi orang sebagai kultur NU. Tetapi di sisi lain neuleuh perjalanan NU sakumaha lain Islam. Ayalah sogok menyogok, ayalah minta meminta, ayalah di luar ketentuan NU. Iya. Numantak lain NU na NU geus eksis menang ngadirikeun Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Lain lalagaan NU nyekal NU na nu kudu bener-bener kultur ahli sunnah wal jamaah sekedar supaya nyaho bae. Numantak kula ditawaran teu milu naon lantaran sakitu bae geus. Cenah ki uji mah teu daek berjuang. Sia nu berjuang ku aing disesuaikeun beungeut sia ku aing sia. Perjuangkeun ku sia, emang sia berjuang. Awas sia, ngomong deui di hareupeun aing sia ye. Awas ya. Awas. Naon? Ieu. Ya cerita kan. Urang alhamdulillah secara kultur mah ahli sunnah wal jamaah teh ambalayah keneh. Nu usoli loba, nu kunut loba, malah usolina teh cukup sekali. Loba was-was ngaranna. Abalayah lah. Masyaallah, tak dicekel ku ketua anu kulturna teu mutlak ahli sunnah wal jamaah kos kieu edu. Kok bisa gitu kieu? Ya aja urang tipe-tipe NU mah nyaho ti baheulaan. Kiai NU manu baheula make udeng-udeng sorban gede ulah nyaritakeun bisa ngaji doang teh pokona kos kitu baheula. Itu mana NU ku ari nu make udeng-udeng jauh. Agil sirot jatilok make udeng-udeng. Jatilok ku ari sok geura. Ku ari Ki Maruf Amin wae. Jate make udeng-udeng. Atuh deuleu tokoh-tokoh NU mun urang deuleu dina naon? Dina almanak. Serem jasa urang ayam mahabah kakarak neuleuh doang ge Kiai Hasyim Asy'ari masyaallah make udeng-udeng na kadeuleu ku urang dideuleu ku aing Kiai Wahab make udeng-udeng na kadeuleu nu ku ari bisa ge henteu wa teh make udeng-udeng teh emang kumaha gitu cek anu ge aing isuk make udeng-udeng atuh ka nyahoan udang-udang PKS tuh pokok situ lain deui ya ngaji kemana sih ngaji ikir nyaritakeun bugot di negara urang negara demokrasi aya aturan-aturanana bahwa kekuatan diserahkan terhadap rakyat. Sebab kepala negara menang memilih rakyat, bahkan kebablasan milihna, nu buta ge milih bae, nu torek ge milih bae, nu gering ge milih bae, teu nyaho bakal kumaha kahareupna, padahal nu milih mah nu boga wawasan, nu boga pemikiran jernih kahareup untuk maju bangsa negara jeung agama kahareup kumaha ieu mah henteu, bahkan nu unikna di Golkar mah lain nu gering-gering acan dicolokan ku lurah di desa bertanggung jawab di hadapan Allah engketa kepala desa sia dikerebekeun di neraka sia ye mangga henteu nyaho lah cenah kieu udah sok ngomong gitu emang deh kitu bae supaya nyarahun rakyat di zaman Golkar teh kos kitu tah di bating
saya batingan gitu sakumaha naon padahal. Ieu man nyaritakeun bahwa bobrok amat atuh moral bangsa Indonesia. Menang digusur-gusur, ditembak, digantung bapak moyang urang untuk memerdekakan bangsa negara jeung agama. Kok memaksakan amat sih seorang lurah hanya untuk boga kenong doang di dieu. Sampaikeun ka ditojosan kos kitu samarukna eta teh teu disaksian ku malaikat raqib atid. Samarukna teu bakal dipeta pertanggungjawaban di hadapan Allah untuk kelanjutan negara teh ieu teh lain lalagaan penegara mah bebeneran. Lain mimpi kan negara mah. Sia nu mantak deleukeun mantan lurah eureum. Kadeuleu ku mata urang hampir kabeh hampir Aya hiji dua mah. mantan camat deuleu mantan camat deuleu ku mata urang pan jelema eta geus sarua kalakuanana lain jelema Nu mantak mantan bupati deuleu mantan ulah gandeng-gandeng atuh komo beuki kaluhur maka ditu jehe kunaon akhlakna teh ieu nu mantak urang ngomong gitu urang bangsa Indonesia urang mencintai negara urang memperjuangkan negara jeung bangsa jeung agama. Di sisi lain aya anu ngarusak karena kelangsungan negara. Nah ieu nu kudu ku urang diperhitungkeun sing harade nu keur caricing di dewan. Awas ingat ka leluhur urang ulah men comot am fungsikeun ka mana mesti. Urang ulah kena kerja jadi bupati, jadi gubernur, komo jadi presiden. Sakahayangna inget leluhur urang. Nang para kiai teteh musyawarah. Lain lalagaan eta teh. Nu mandak aya naon bae di Indonesia. Urang inget ka luhur, ieu nagara can kebel karek setengah abad ieu nagara teh. Tapi geus acak-acakan geus kieu. Nah ketika pemerintah tengah jalankan aturan-aturan nungus dibuat di sebuah negara kemudian aya jelema anu keheul jeung boga kekuatan nyeunlah kelompok untuk menegur pemerintah tersebut kelompok diperkuat kuat ngaranna bugot khususnya di negara Islam umumnya di negara demokrasi geus sarua bae sebab aya aturan-aturanan ketika keluar ti aturan bugot mulai nah ayalah di negara aya bugot satu kelompok untuk menasehati negara lamun kamari negara dinasehatan ku bugot kemudian kembali selesai urusan anak tetapi lamun negara memaksakan diri ieu kebogaan kekuatan pecah di dalam negara ribut antara kitu naon kitu ngaran bugot jeung negara urang lamun ningali ku ari di Mesir geus teu rapi kulantaran naon lantaran presidena anu dipaksakeun buatan Amerika masyarakat embung presiden buatan Amerika hayang presiden buatan negarana sorangan asal terjadi gempur ricuh deui nyieun deui rakyat trek Amerika teh satuju ganti ribut salilan di urang hampir kos kitu ngan bangsa Indonesia mah piawai nu kudu nama kuari ge digulingkeun tetapi henteu antepkeun sadaek nanyana lah daharna ge moal gembul ijak kuru gitu kan artinya tenang-tenang wae ieu piawai bangsa Indonesia keun moal kebal ieu gitu kan di negara batur geus acak-acakan di negara sebab naon dolar can karuhan datang ka iraha aju perekonomian ieu teh can boga rencana untuk perbaikan politik acak-acakan mun kudu dibejakeun mah ieu mun kudu dibejakeun di kabupaten teh naon nu kudu digawean ieu teh teu puguh ngan teu ngaromong bae isin sebab nang milih nyana je ulah sia ini sebenarnya nyana jadi nyana lagi bingung nah iya kumaha gitu
teh jelas tajakeun ka bakal PNS emang sanajan aing di imah bae ge nyaho parang sana tuh. tapi kunaon bangsa Indonesia mah bangsa anu akhlakul karimah antepkeun bae lana tuh Masya Allah Gus Dur sarua teu jelas ieu teh cek di PNS teu jelas ieu teh cek di kecamatan naon nu kudu digawean padahal keur direncanakeun jeung rencana nu sakitu luar biasa nganu kepanasan Amerika guling ka Gus Dur Amerika lah melalui seseorang nah hari ieu mah atuh tenang-tenang bae Amerika ge keur didelekeun bae rakyat atuh tenang-tenang bae deui kajen kumaha lalakonna tinggal nu usaha bae nu boga pabrik bararingung aya urang mah teu bingung tuh pabrik teu boga sawah teu boga atuh deuk kabingungan naon urang mah tuh sakitu duatak mendingan keneh nu susah teu bingung nu sugih mah baringung bari bingung cenah bakal kumaha ieu perusahaan orang Cina ge geus boga gulung tiker ambalaya loba nu geus dirumahkan anu dirampingkeun tina 8.000 jadi 3.000 karyawan teh berarti kan geus lain lalagaan parahna nu tina 8.000 anu 2.000 karyawan teh aya tinggal 1.000 aya nu dilambatkeun udah enggak usah masuk luh lah katanya teh geus ambalaya berarti kan teu jelas perekonomianna nah ieu bugot keur carita bugot aya di sebuah negara padahal di negara urang ge ieu teh aya 3 dimensi negara zahir kos kieu aya negara batin negara wali aya negara di dalam negara aya di urang ge moal langsung atuh eta urusan narkoba mun negaraan moal langsung atuh eta urusan sindikat lamun negaraan jadi di jero negara nyeun negara ulah kaget kos kitulah diunggal negara termasuk di Indonesia lamun urang nyebutkan tidak boleh membuat negara di dalam negara orang nu ngomong kitu nu nyeuna antepkeun geus tah kos kitu mah nu penting urang aman-aman bae lah nah ieu mah bugot secara zahir lain negara nu eta mah neangan pengaman jadi nyana secara zahir make bintang 7 secara batin teh bintang eta lah digunakan untuk menjadi eta mainnya di jero negara kos gitulah mal-mal angges-angges di dia mah di urang pergelean perganjaan pernarkobaan emang bakal angges moal bahkan makin menjadi-jadi sebab naon aya negarana di jero ge mantak urang mah maning nasehatan anak urang we ceng sing ade ceng ulah siar mun mabok sakalian paeh bae ceng ya tak kolot wara jasa da ieulah negara urang asalnya bae supaya urang hati-hati urang teh bangsa Indonesia cicing di Indonesia lahir di Indonesia bahkan nu paling ditakuti ku orang luar pembelaan bangsa terhadap negarana ieu ditakuti Indonesia emang kumaha gitu di Indonesia mah di Indonesia mah tuh kadeulean ku urang luar negeri aya huru hara geus golok di kieu ge nyaho menang nyaho eleh mah geus kieu bae